Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat kasehatan sareng kasempatan dugi ka urang tiasa kempal dina ieu waktos. Salawat sinareng salam mugia salawasna saagengna ditimpakeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta acan neraskeun sim kuring bade ngenalkeun diri wasta sim abdi Fahmi Iskandar anu ti kelas 8. Hadirin anu ku sim abdi dipika hormat, dina kesempatan ieu abdi bade nepikeun biantara ngeunaan pentingna ngahargaan ka guru. Guru teh mangrupikeun pahlawan tanpa tanda jasa. Guru anu ngajarkeun urang maca, nulis, nepi ka ngarti kana eta ilmu. Pangawuruh tanpa guru, urang moal tiasa janten jalma anu pinter sareng boga ilmu. Kusabab eta urang salaku murid kedah salawasna ngahargaan ka guru. Cara ngahargaan ka guru tiasa dilakukeun ku 3 rupi. Hiji, nurut kana parentah guru. 2, ngahargaan nalika guru nuju ngajarkeun. 3, ulah ngalawan atanapi teu sopan. Lamun urang hormat ka guru, insyaallah ilmu anu dipasikeun ku guru urang bakal berkah jeung mangpaat pikeun kahirupan urang. Mugia ku ieu biantara urang sadayana tiasa langkung sadar kana pentingna ngahargaan ka guru. Hampunten upami aya kata-kata anu ngablentrang kana tarang, anu ngabentur kana tuur, anu teu ngeunah kana manah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.